Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana masihan hidayah sareng inayahna ka urang sadaya sangkan urang tiasa kempel di ieu acara dina kaayaan sehat walafiat. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'it-tabi'itna nepikeun urang salaku umatna. Amin ya robbal alamin. Ibu guru sareng rerencangan nu dipika hormat ku simkuring, dina waktos ieu kuring Talita Azmi Aurelia bade ngadugikeun biantara ngeunaan kadisiplinan. Naon eta disiplin? Naon urang kudu disiplin, saha anu kudu disiplin, di mana urang kudu disiplin, iraha urang kudu disiplin, jeung kumaha carana urang disiplin. Ibu guru basa Sunda sareng rerencangan nu dipika cinta ku simkuring, kadisiplinan nyaeta pasipatan manusia anu miboga pangabisa ngatur kendali sangkan tumut kana aturan anu lumaku. Urang sadaya kudu netepkeun kadisiplinan dina kahirupan sewang-sewang, anu mana henteu nangtu iraha jeung di manana urang disiplin nyaeta sakumaha hayangna urang ngalangsungkeun hirup sasuai kana kaayaan anu merenah. Seueur cara anu bisa dilakonan sangkan urang disiplin. Salah sahijina nyaeta nentukeun hal anu paling utami, nyegah kabiasaan enda, nyekepan segala hal kategesan, nyegah kabiasaan kudu sampurna dina segala hal, jeung nu terakhir nyieun rencana seret. Kadisiplinan seueur jenisna, bisa disiplin dina waktos, disiplin ibadah, disiplin di imah, disiplin dina pelajaran, atawa jeung nu sajabina. Lamun urang disiplin berarti urang ngajenan waktos. Matak timulai ayeuna hayu urang ngalokanan kahirupan disiplin dina sagala hal. Ibu guru basa Sunda sareng rerencangan nu dipika hormat ku simkuring, sakitu heula nu tiasa kuring dugikeun ngeunaan kadisiplinan. Hapunten bilih aya kalepatan dina cariosan. Hatur nuhun tina perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.